aing teh ieu mah ngagendok hate mah kasih neneng teh tah si koplok teh. Naon teh ngabelaan si Edi jeung manehanana 2 minggu wae mah. Tapi da aing teh butuh duitna beulikeun kana tanah tah aya 3 hektareun mah lumayan gitu bari jeung ngagendok-ngagendok ke aing teh. Baiklah duitna mah gitulah. Si Sedina mah antepkeun aja jeung si Sureneng we lah. Sabodo teuing penting mah aing mah meunang tanah we tah 3 hektar tuh kaditu lumayan we. Urang istirahat heula. Okan we tah si Sureneng tah si Suredi cinta tah aing mah diporotan we duitna tah lebok sia neneng mamam. Hakan tah aing mah boga tanah tah 3 hektar lumayan. Lebok sia neneng Sureneng dasar kebon cenah mah itu urang teh dibelikeun kebon si Ijah teh dikirim 20 juta cing sabaraha hektareun nya dibelikeun kabeh kitu henteu nya sugeng papanggih jeung si Rijahna tuh di kebon aya tuh si Edi mah di ditu di Batam keneh aya keur bisnis nya kapal keneh meureun ayeuna mah da can ka darat dibelikan we duit 20 juta teh aduh loba tangkalan nama tapi nanya di kebon teh bisa berapa hektar ieu nu dibelikeun anak cenah mah dibelikeun kana kebon ieu lah geuningan tuh tangkal rambutan aya cau aya sampo aya hui wah aing mah bener ieu mah ngaluarkeun duit gede teh moal sia-sia ngaluarkeun duit gede oge moal sia-sia yuk dibelikeun kebon mah antepkeun we si Surijah mah mak Edi jeung urang oge geus erek 3 minggu meureun tah yang penting mah duitna we ngalir ka si Ijah we si Sureneng aing nuripun kolot goblok teh goblok Geningan aya di dieu. Atuh apa tingali tanah teh 3 hektar ayi Dibelikeun kabeh teh duitna. Eta 3 hektar tuh nu ka ditu ayi. Maknya 20 juta ngan 3 hektar. Ya atuh ayeuna teh maranaha ieu. Kumaha eta suami berdua di mana keneh cenah mun itu barang balik ka dieu Di Batam keneh can turun lah. Iraha Keun cenah bisnis. Lilah keneh yang penting mah bisnis atuh yang penting mah duit we atuh. Urang geus KPP dia duit geus beakeun kumaha ieu teh atuh. Tong hamur-hamur teuing geura. Ya atuh ayi urang teh ieu pengeluaran teh loba. Udah kayang jajan can teu boga beas ieu can kuota. Heeh bae lah. Sagala tek-tek Yang penting mah ridokeun we si Mang Edi na mah cenah bisnis jeung urang. Teh nya ayi we nya Mang Edi mah kok. Urang mah yang penting mah ieu tah. Bener. Heeh. Cenah cing sabar di dinya. Nah, eta sabar atuh urang mah. Ih, jelema soleh atuh. Yang penting mah rawat we urang mah da lapar ieu teh. Aya sampe ieu. Aya sampo urang lapar piraku kudu ngadakan. Tere panen ayi urang mah heuh. Ayeuna ka mana tuh, Yi? Lapar are ka Padang heula. Ari aing mah di gubuk sia teh. Ayi. Akan minggeus duitna atuh. Oh, ada temanya atuh sia teh. Ieu aing atuh barang akan sorangan sia teh. Ongko da hareunana ongko. Mana si Edi cenah balik sakoplak. Kok da cenah bisnis. Sia we ngona nu ngorai aing nu kolot ribu.